Tepangkeun wastapun Robi Romansa. Tepangkeun wastapun Natalia Pagin. Tepangkeun wastapun Wasaulia. Tepangkeun wastapun Siti. Tepangkeun wastapun Saskia Zara. Tepangkeun wastapun Muhammad Aisyah Rahman. Rerencangan terang te kamari abin ngali si Robi di jalan nyenggol si Oga tapi temetang. Waduh, kadang nyara sapuntennya, eta kan bagi tina sopan santun. Tah leres nyarios sapunten sareng hatur nuhun teh gampang, hatina jebat. Kamu orang mau adat pasti batur sepauran. Jangan ieu teh saluyu jeung pancawaluya. Arajan terang teu isina. Terang kahiji takwa ka Gusti Nu Maha Kawasa bisa sareng doa sate acan diajat. Kadua adab nyaeta nu ku Allah ngecarioskeun ayeuna. Katilu tanggung jawab upamana PR kudu dikerjakeun sorangan, teu nyalin ka batur. Lamun urang sopan ka salarea pasti sakola ge jadi leuwih damai. Kaopat kudu diperti luhur. Maksudna urang kudu silih tulungan ulah silih ka batur. Tah, adab teh lain saukur basa-basi tapi kudu jadi kebiasaan sapopoe. Leres ka di kelas ge kudu sopan ulah ngarasa leuwih luhur. Adab mah lain ukur ku omongan tapi oge ku lampah. Hehnya, jadi adab teh penting pisan. Bisa kola. Manehkeun batur jadi oge sampai kena adab. Satuju urang kudu silih emutkeun lamun aya nu hilap. Kudu kitu supaya pancawalunya jadi kebiasaan. Ayo orang buktikan pengalaman sahabat salah, sering kabuitan, nyalin hatur nuhun. Sakola bakal lebih nyaman namun orang